apa ieu nya? Eueuh tamu teh ngomong wae teh dikit karena beuteung. Nyamuk. Da ieu nguseup di balong ya. Nyamuk abah teh aya beresna oge. Nganjuk heula. Nganjuk heula. Nganjuk kurang nganjuk museup heula sok. Ngasuknya ya teh nganjuk museup. Aduh aing. Geus teu beas-beas can wong edan. Wong edan jelema samsa teh kieu tah. Astagfirullahaladzim, sugan teh saha? Ari Aki, Ari Kilanang, hareuwas wae. Duh teh keur meresapi, ieu teh keur meresapi. Seni kabudayaan urang. Jeung saha ka dieu? Saha? Enggak kunjung. Astagfirullahaladzim. Ari Mang Abdul. Kemana ieu naik? Sok ka dia. Aing mah masuk ka lamun. Kumaha? Calager, sehat. Ya dudung teh keur menikmati ya angin ngahilibir ngaheos bari ngata suling. Ya calik heula lah, meh rada raos ngobrol jeung sia na. Meh upeuh deui. Hah? Upeuh deui. Biasa tadi geus karaoke. Abdul. Pulang aing teh bolorek menang rezeki ti si lurah ka mana sebenarnya? Teuing kubu kita jeung Pak RT. Si lurah teh jeung si RT. Nya urang teh nanyakeun gaji naon? Biasa hansip tah. Ai kitu hansip digaji. Nya aku kudu digaji. Ayeuna 20.000 mamahikanna naon pan hayangna 40. Sabaraha eta teh sabulan? Sapoe. Sugan teh sabulan ayo. Pan ngajagana teh. Dan ngajaga nu nagih. Si lurah mah kita ngajaga nu nagih geura. Ombeh nu nagih aya manehna rek nyumput gitu. Tapi menang persenan eta teh. Ya menang. Tip eta mah beda deui. Da ngaranna si lurah. Ya kinya. Oh, ieu. Panduaan teh. Ongkos si lurah teh aing teh hanas ek di kenalkeun jeung dukun nu jitu. Oh, nah can keneh. Puguh urang ai dudung teh kamari teh geus ti dukun. Ya ceuk dukun teh sok sina ka dieu bae tah. Ayeuna si lurahna eueuh. Hese pisan di teanganna. Gawe kabur bae si hese ieu coba utang mah. Ya, matak saking ku stresna dudung teh yeuh hayang duit mending keneh cicing di dieu tah sambil nyuling teh. Tapi ngomong-ngomongnya ki rek dijual imahna cenah. Saha? Lurah, si lurah nyalonkeun deui pan. Acan geus jualan kitu cenah. Kumaha aing mah. Naon deui sok. Uring mah hayang eta heula lah, pokona buru nu kamari heula. Nah, urang mah milu nageh henteu hayang bae. Duduh mah teu
hayangnya kumaha nu penting eta nu kamari di ditu sok kadiekeun heula ame ngarah dudungna semangat. No. Wayah No, ini sama ini udah diduain. Jadi kemenang kini imah. Ongkopan jadi sabaraha kena lipat. urusan geus abus ieu Ya kumaha ge urang teh kolotna. iya ya kan Tuh nya, ele ngomong teh sok kitu. iya nah maju tong lah sempurkeun ya geus kieu bae pokona mah engke masalah eta teh kurang ditagihnya. Ieu mah geus jadi wajib tah 2 kali lipat. Ketena. Sabaraha eta na komisina? Namanya orang suka belah gitu ya. Urang teh gara-gara jadi randa kieu geuning urang teh hirup teh nyeseh di walungan ieu teh Gusti ampun teh abi mah tos jadi musim Gusti teh tapi kan hendak deui kunaon sanggup ke setorana aduh Gusti nya gara-gara efek corona itu karunya teuing ai suami ka mana lihat kerja di rumah bae jadi we balangsak ieu ya orang teh hirup teh kecil nya gara-gara Gusti corona ini gara-gara corona ieu teh urang jadi kieu nyuci oge nya aduh Gusti untung nama yang sarangkeun ka majikan untung nama urang jadi karya ieu korban Titin, pang nempoankeun calana jero uwing eta balik deu. Pang nempokeun aya tadi dinya nempo teu. Kita mami ai tadi mami di mana nyesehna Pugu teuing, poho deui ai mandi mah belah ditu. Terus ai geus mandi poho cul wae. Sok sieun aing ngomong eta teh aya mangkadingan cangcut mahal ti mall meulina ge aing mah. Aing mah ka mana atuh nya? Geura ieu dipun copot deui aing mah ieu teh. Kieu sendal. Geura. Aing mah. Iya, gitu, tapi tidak mual. Iya. Iya, gitu. Tapi mah ciga lain. Pang nempokeun ci atuh belah ditu atuh tong ngajar dog teuing. Duh, aing mah nya. mi eta mah atuh ka sang-sang budak mi wah si Dudung itu nu miceuna Dudung Cenah eta nempo calon jero kami teh. Eta ajak si Titin cenah nempo cenah. Calon jero. Kana bang tangan. Naon ari mami ambak Calon jero kami teh leungit, teh Bandung mahal eta teh eueuh deui kami na teh. salah jur Leungit di mall sia eta teh. warnana Di pink dasana teh jangan kabelah ditu atuh wayahna pang nengankeun. heula asana teh kudu teh pernah miceun teh usaha itu di itu Cokot teh pola cepot. tapi badak deh Kajan teh pola. Cuma sok kareta tanya heula barang piceun teh. iya ya tah giningan gini lain Goblok lain nu kitu. Monyet calana jero kami merkawas kitu. Alus kere kami mah lain nu kitu. Eta beradinya na teangan. Aing mah teangan mung kudu kapagi aing mah. kayak heula ai mami ambak wae dudung teh nengalir ke dasana teh da tadi teh miceun teh deket Titin jeung Eha Ka Titin tanyakeun. Titin tadi dudung miceun apa henteu kapan eta kadinya lain mang Dudung miceun mana calana jero teh
Kayak lah, kayak lah, Mek. Salahnya udah panas di aduh, padahal mau bawa. Kebeneran. Harudang. Iya. Bener nu eta. Ya Allah, eta mikir kaca geter kitu, Gusti nu Agung. Pikir kasih titin, kin wayahna eta panggilseukeun buru. Kan dibere urut sabunna, dibere urut sabun. Dibere gantian urut sabunna. Sok eta kasih dong, eta kasih titin kan panggilseukeun wayahna. Kitu mah euy. Lain nu mami eta mah. Mami, terus salah. Terusnya gede, anu Mami. Halo, tuh aing. Jetitin. Wayah layan nu Mami cenah euy. Atuh eta kitu, kudu naon eta teh? Iya, bobogan si Mami panggilseukeun. Alus nu mamih mah. Atuh eta mah mamih kitu. Nih, Mami. Geus buru bikin panggilseukeun. Sok colok. Wayahna ieu. Colok geus kitu begitu geuleuh aing mah. Ngagawekeun deui nya lah. Ari sabunna mah. Nih, tuh ya. Geus, dikasih titikeun wayah mah. Layangan deui. Ngomong gede. Aing. Itu. Datang Mami. Eta kere langsung tampilkeun ka imah keun nya. Mun eta poekeun we tapi entong di luar. Bisi anu maling. Ya. Terus engke sekalian dibere jang bensinna di imah. Hayu atuh urang da geus kulit ayeuna mah geus sore wang aruih bae lah yuk entos biasana nya. Terus Isuk nagih menit cara rape ayeuna bagian ka kampung endau tarahasi da si lurah na teh ting ka mana anu sok biasa nyuguhan cai eueuh di mamih na teh warung na teh tutup Gusti teh nyang haja we anak cicing heula nigis heula itu ningali batu jeung cai sugan we rada tiis meun moal nafsu wae abdi teh nah hayang ieu teh si lurah panggih jeung aing. Sampurasun. Rampes, Abah, damang, dupi Abah di mana itu? Alhamdulillah. Oh, Abah punga aja, bagi nerusin kampung Cienog di mana? oh bade kasaha Abah teh. Ya kita numawi ge hoyong silaturahmi wae. Kampung Cienog Oh, kada kasaha Abah teh sumpingna. abdi oge nya manawi itu da sok biasa ka kampung long teh nagihan Abah. Bili Abah panginten ka palurah tara aya Abah teh. Kamaruna tutup. Aduh tuh jantan kaca suca abi nagi murang Abah teh. Mami kokoy mah pamit telepon mah ras we ka paling ditu lurus engke aya warung di dinya teh aya Mami kokoy. Nah, gitu teras we Abah ka paling ditu. Mohon bili bade cai atapi bade ngaleut seueur di Mami. Atur Oh, mohon mangga Abah, mangga. Mohon. Tapi abdi oge da karasa bade ka Mami kokoy sakantenan wae atuh. Mun ya ke sakadang mohon ke ieu bade beberesna nembe tetes surat catret abdi teh da kontrak catret teh. Mohon atuh hayu urang sareng wae. Atur nuhun ya ganggu. Mangga hayu Abah, mangga ti payun kesepuan mangga. Aduh. Kampung Ciendog di tepok-tepok teh wah jelema sarap kieu. Warung di kokoy, warungna nutup damih kokoy teh kokoloyongan. Tingka andi, tingka man. Ka imah si lurah.
kubar abur sieun ku nagih. Keun kalieur ieu mah. Dasar hirup jika nama itu pengaruh lurah nu ayeuna sugan beke geus lurah na anyar deui mah sugan leuwih rame kampung Cendok dan ke sarapi kieu jiga anu weur jelemaan dan teh lieur neangan sponsor jang nyukseskeun ti luraheun teh kudu anu bener-bener nu bisa nyukseskeunana da zaman ayeuna mah nyalonkeun teh boro-boro lurah RT RW ge kudu aya jang ngajajanan nyoblosna komo lurah teh gitu mah ya kahareupna tapi sugan belah insyaallah sugan kege aya nu siap jadi sponsonna pikeun nyukseskeun ti luraheun ambeh kampung Cendok teh henteu sarapi kieu leuwih rame leuwih sukses dina hal bidang naon-naonna segala-galana kumaha rame kumaha sukses lurah gana ubar-abar kokoloyongan diudag-udag kuno diudag-udag bae kuno nagih stres jigana teh ulah naon palusing Bandungan teh hansipna nagih bae hayang naik gaji duit eueuh aku si luar dipake bajang ngegajat teh di kami kabawa ieu mending sepi-sepi teh biasana mah hansip sok daratan nih saja lebut jebol kami nya umben eta aya ceu ijo ka mana ceu ijo Abah nuju naon ari Abah? ieu teh keur ngahulang bae batur jelema teh ngaliles lalupat ka mana-mana arareueuh Nya ka mana cenah? nih kokoy ngajeleng tah nutup patona ge teu aya tanon warungna pateuy Tadi oge aya Abah Mumu abdi teh pendak sareng saha eta teh Ako kitu saha Mana? milarian Abah milarian Mami Kokoy nya teu araya ari ayeuna Abah aya di dieu. Pugu ge sorangan bae nya ka mana abah mumujeng ka akona Ngantos uih deui Jee. ngantosan Mami nya abdi oge pendak-pendak teh tadi nuju istirahat da angger we lamun ka kampung Cendok teh uing teh meuni kesel ieu ku si urang. abah ge ngahulang bae sorangan ngobrol sorangan urah abur-aburan bae sieun ditagih hutang renol ge hutang reaan nagih hutangna baleureun eta teh jelema teh deui ane ek jalon kuwu tapi kelas kitu lampah teh Jadi kumaha ieu teh? sok calik deui ameh teh ya saya keula Mana dia Ibu RT na ka keur mana? ka Irlandia inung budak mah mau air cimburu moal sok heula cari calik Ya itulah sugan we anu nyuguhan cai gratis. mau air nyobahan demi kokoy ge ke kali endi eueuh kala lieur ieu teh bagi tumben ya pan mun cuk aya hansip biasa kali aya nyatanya teh hese aya mah hansip teh kardi dinya tumben itu dinya Malam Minggu aya teh apa? oh Malam Minggu apa ieu aya buat teh. tinggi kokoy oge mingguan mah oh teu bebeb nege tingka endi da tarayakan ieu Ada itu sapa? Lain sapa? Anu kemarin nya can aya kan ieu batak oge diteuing teh keur nungguan ongkoh teh nungguan jelema teh can jebol jebol ka pipikiran masa aduh kumaha teh nih sarek-sarek sakapeung mah sararapi cuman rame teh Abah sing sabar wae dan dimakan aya teh kali masih. eta maju nem oge teh pugu-pugu ditanya bae teh bulak kaliek eta maju nem cita ane ek TKW si Titin teu parugu eke 2030 terus komo kan uluman aliman be ngomong mah erek kawa keren cenah Jadi ayeuna teh can aya nunggul merenya. ya mata itu keur abak katepugu Oh, jelema teh janji teh teu parugu keur isra mah naon mun kalau teh mah Abah teh keur pusing-pusing. pusing nempo keadaan di kampung Cindok teh meni sarapi we jelema keun ka hese tanya-tanya teh hese ek tunya tanya teh hese Ada si lurah nang kabur-kaburan wae. sugan ke mah geus ganti lurah mah sugan rame nya Nah, sugan mah tos aya calon keur ganti masih. nya eta mih koko ek nyalonkeun Oh, mami pokoknya itu jadi. nya cenah mah itu kateuy da modalna ti mana sok enak paling ngajual warung jeung imahna beun
urang dukung wae kitu mah kokoy. Ah kitu teh ijo aya dukung. Kami kokoy. Ngadukung kan kamari teh ABG pernah di ditu di tempat wisata. Kabeneran harita teh pernah jeung juru tukang anu nungguana teh nu di Biara di tah. Eta dukunganna mami kokoy teh kana si abahna teh sok cenah pasti didukung ka mami kokoy teh. Heula. Biasa lamun minta dukungan itu sok aya uang leueur. Ari cek ijo dibere henteu uang leueur mah teh. Ya kamari mah aya harus-harusna ke aya nu masihan senadu ka saha eta teh kana aya nu rek jadi Investor. nah gitu. Aing teh abah ka bagian moal. Nah tinggal ngarewas wae ka mami kokoy. Ka depan harewoskeun. Abah mah lamun teu dipangarewoskeun era ngomong nya era nya kudu aya nu ngomongkeun pan abah teh pan hitung-hitung nya sebut kokol oge mah nya minta padu kitu pan kudu aya anu ngamimitian. Ya nya sugana ya urang doa. Abah ngadukung ABB nya sugan ka peceretan bah. Nya Ya lumayan pan urang teh ke nyemponsoran lurah aya ka bagian icik-icik kecil-kecilna teh di kampung Ciuneung teh cenah kuliahna mami kokoy cenah sugan damun abah nyalkeun mah tetepnya. Ya abah ge teh ke Pada orang pasti aja si murahna kenapa teh? tah eta udah Kita kayak da tadina CST ya atuh da abah. jadi kayak teh Oh jadi karagok tah abah teh. Yang saya nama dukun we mami kokoy. yang lupa tiba kita ngomongkeun ududna ada udud gitu acisna da abah mah mun teu jeung kitu mah mah jeujeuh udud teh kawas kareta api ayeuna mah keur puasa ka pokok teu udud keur puasa keur muasaan inu budak beusina balik buru-buru Si Dudung ka mana ngaleurna tadi? Panti tukang nya teh apalah aing. Eta kelurahna teh. Eta kelurahna tara aya di imah. ya biasa da kan soakeun lo baru nagih cek aja geus baracan Ya teu acan dugi ka ayeuna Assalamualaikum. jelema teh torojol alhamdulillah Ngobrolkeun teh siapa nya. ka tadi mah wah jelema cek teh nongol-nongol Mana di peangan kita tadi. Dudung. Ai tadi sepak leo di tukangeun ieu teh. aya Nya tadi lebak nyangan parulat. si lurah mah keur kabur kok kalau sampai ka dieu soakeun perlu nagih kumaha poe Sabtu datang Ci Ijo tah Karunya si Kosim teh panek kawinan butuhin duit. oh bener ya Gajihna dipake. nyamun abah beunghar mah ku abah ditamelan heula da boro-boro jangan melanu kitu sebab duit Jadi ka mana ngaleurna si Dudung? udah mah nu pireu ulajeng nu pireu ari ulin teh geura meh ka kana ari ulin teh ulajeng anu pireu Capek. Jeung deui Jawab. kilanang bae daek bae di babawa kudu kawas kieu sarubana oh ngarah udud oh jang bae ngarah udud atunya dibuka ieu tah Poe da sudah teh sana gitu si warganya heueuh nu diteangan atuh. Diajakin. maka titin tulus moal Jadi Pak, ye atunya nanaon teh tadi teh panggikeun nya sege jeung si Dudung tiganana keur bobogohan heeh. Alah. Geus ku si Dia Dudung nama teh bae barenang salingkuh gitu sih. tigana mah aduh aing Geus titina. pokokna mah untung wara prasangka anu can puguh tah kilanang sina jadi mata-mata pura-pura ngadeukeutan si Dudung sampai apa Macam melang. da mah apa da mah anu pireu moal apaleun nya pan ka gimana kira kitu dah Make isyarat teh ya. Ih. apal tuh Asa aya duit cenah. Ini genangan duit teh. Pasti Di semua. Palura teu meunang ku Pak RT komo. kuring mah keur lalieur boro-boro mere duit ka sasaha lieur ngomongin nu budak eueuh bae Pan Abah teh meunang pinu TKW teh pan. dan hukum ke 2030 Atuh
hayangna. Eta baju lah dipake adi ngamdi sosoren bek Calana nang erakeun. geus kajen hansip teladan sarua lain nu penting mah pagaweananya pake bae nya kitu. Geuning keur ngarariu. Tasi Dudung. Emang Tasi mana we Dudung? Dari kemana? Pilarian si Pak RT tadi teh kari. Peneangan bae aya ngomongeun ngan naon di bae. Sok unggal pang sok poho bae ngomong naon ieu teh. Inget ari geus eueuh mah jelemana. Ai geus aya jelemana kok. Boga anjir pesugannya. Teh ijo. heup ieu bae. Pak RT aing teh kebeneran di ditu teh. Boga rezeki Naon? sampe di kebon loba. Kududung mah di bubuy. Sampe teh. Kabeuki Pak Sampe RT. Kebenaran. bener. Pokoknya mah Dudung mah asa inget aing teh bisi di ditu teh aya RT. Aduh jeung kilanang. Kebeneran aya Ceu Ijo. Tah Dudung teh nya ieu mah tambah-tambah ieu bae nya. Bubuy sampe nya. Hideung nyaho tengah atinya. Tong ditempo hideungna, jerona teh mah. Pokona penting mah ieu. Pokona buka we lah. Ieu teh lain hideung, Ceu Ijo, Pak RT. Tadi teh Dudung teh katinggalieun, da kahampangan teh hayang kacai. Pek teh. Rada brek-brek ieu mah, nu penting mah jerona mah. Da mulus ieu teh. Ya moal ka jero-jero mah hideung kitu eta teh. Moal pokona mah. Sok meting HP gedan lain. Lain ngome HP, kahampangan tadi teh. Ya geus lah. Dudung aya perlu nya. Ya pokona Pak RT. Tah. Ya. Dung do teh tah. Tenang, tah ieu dia. Gelanang kabukina tah. Wayahna ya diopi dah. Teh heula. Yo. Iya ku aing disenggokeun. Nu hideung kieu. Aya Goblok ieu mah nya nipu ieu mah, Pak. Anu mainnya. heula sadur kaon deui. Ngomong teh poho deui bae. Tuh aya mah inget. Nah, berarti eta teh ngabobodo ieu. Aya mah inget ngomong ka sadur teh mah inget. Ieu sampun kawas kieu, Pak. Ya eta mah lain sampe ari mah abdu mah nya areng ya eta mah lain sampe. Ah ieu jelemana. Gua kacirina ieu Terus ieu ku abah teh ngomong poho bae ngan geus eueuh inget. Abah deui ari ngomong teh meni sok barelo mar Teu tengah api. sagala dinya eta teh lain sampe eta mah areng. Oh iya mah. Ieu mah jang nyate lain jang hakanon. Wah, gitu. Nya ieu mah lain sampe. Pahit. Ya Hah? areng. Pahit. Aduh, ada teh Mang abdu eta dadai kanan we. Aduh, iya, mah kumaha ieu mah? Dudung teh si Dudung. Oh, bener eta mah. Areng debu sin aing mah areng kabeh mah. Goblok. Goblok wong edan. Kamu kieu bae ieu kumaha ieu mah karacunan ieu. Aya nama teh si sardungna urang lelepon ka balong. Nya arang disebut sampe. Sama teu ngadurukan ieu merenang teu Biasa wong edan. Jang wing bae nya bah ieu. Bae. Jik lah jang naon Idul itu butuh. Adha urang teh jang nyaten lumayan simpen wae atuh Mang Abdul. Ya geus lah. Mangga. Keur babakaran. Bum, mehong. bum. Ceu ieu sakit bodas atuh abdi. Ali. Ceu Mana ieu. sana kue areng Geus napa itu ecah salaman heula moal aya kaita kolot teh sok. Oh. Etik bae. Yeson. Ari deng jelema teh. Arang disebutkeun kulum Nya sampe. kumaha tuh ari Pak RT. Ieu budak mere sampe mangah areng. Bae unggal ieu teh kamu bodoh bae si sardung. Cigana teh meunang ieu mah anu di dieu mah baralek kabeh habis mah ada permios teh Nya ka mana si Ijo? Sugan teh tadi teh aya bubui sampe meh hanap Ye, parunungan kitu jelema aduh aing. Sorangan deui bae jelema teh. Teu ari deung kabeh oge di Bandungan teh. Si Sarung kawas pedut. Si Abdul mama wae nu pireu. Ampun aing mah lieur hirup teh wong edan. Lieur. Ting. Ngopi.